Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing kasadayana, bapak-bapak, ibu-ibu, lancak-lancak, adik-adik, oke barudak anu lucu-lucu anu dipika cinta kusim kuring. Alhamdulillah puji sinareng syukur urang panjatkeun ka Gusti Allah Subhanahu wa taala anu parantos maparing kasempatan ka urang sadaya dugi ka tiasa ngariung dina ieu acara family gathering atanapi silaturahmi keluarga. Hawa panas atanapi hujan terjadi halangan pikeun silih tepang deui. Salawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka junjungan urang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka keluargana, ka sahabatna, sareng ka urang sadaya salaku umatna. Saderek sadaya anu dipika hormat, acara family gathering ieu teh boga tujuan anu sae pisan, nyaeta ngarepea tali silaturahmi anu geus rada renggang ku sakasadi waktos, silih tepang deui antara anu geus lila teu patepang, jeung sareng silih bagiakeun kabungahan babarengan. Runtuyan acara dina dinten ieu nyaeta kahiji, mugi-mugi pembukaan ku doa, kadua, sambutan ti pupuhu kulawarga atanapi panitia, katilu, acara ramah tamah dina ieu bagian bade aya games kulawargi, foto babarengan sareng makan babarengan. Kaopat, door prize pikeun anu kabeneran boga hoki, kalima, doa penutup sareng ramuan. Punten saacan urang ngamimitian acara, hayu urang sami-sami ngabersihan hate sareng pikiran. Sing saha anu gaduh ucing titipkeun heula ka tatangga. Anu gaduh orok disiapkeun popokna. Leres-leres hayu urang bereskeun heula acara mugi-mugi kalayan bacaan doa sakedap dimimitian ku Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillah, mugi-mugi doa urang dipika berkahan ku Gusti. Salajengna acara kadua nyaeta sambutan ti pupuhu kulawarga kusim kuring. Dipersilahkeun ka Bapak Utomo kanggo nyarios sakedeung punten waktos sareng tempatna. Hatur nuhun pisan ka Bapak Utomo anu parantos masihan sambutan sareng nasehat anu mangpaat pikeun urang sadayana. Salajengna urang lebet kana acara katilu nyaeta acara ramah tamah, games sareng makan bebarengan. Pikeun ieu acara sim kuring bade nyerahkeun ka rekan kuring nyaeta Ilham anu bakal ngiringan kasadayana salami ieu acara. Ka Ilham kusim kuring dipersilakan. Alhamdulillah hatur nuhun pisan ka Ilham anu parantos ngiringan acara kalayan meriah sareng pikaseureun. Katingalina sadayana bunga sareng seri-seri. Salajengna lebet kana acara kaopat nyaeta door prize. Pikeun anu boga nomor antrian 13 mangga kapayun kanggo nyandak hadiah. Sing saha anu disebut mangga langsung angkat kapayun, tapi tong buru-buru ulah araga jualan ti kapleset. Wilujeng ka anu menang door prize anu teu menang tong sedih da anu penting mah silaturahmina sanes hadiahna. Barang siapa anu manjangkeun kas silaturahmi mugia dipanjangkeun umur sareng dilegakeun rezekina. Acara parantos ampir rengse, saacan urang bubar, hayu urang sami-sami ngalaksanakeun acara kalima nyaeta doa penutup. Hayu urang panjatkeun doa sakedap, mugi-mugi silaturahmi anu parantos diwangun dinten ieu tetap dijaga, teu dugi ka dieu wungkul, tapi diteruskeun dina kahirupan sapopoe. Dimimitian ku Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu sadayana, kusim kuring salaku panumbu carios nyuhunkeun dihapunten. Anu samudayana upami aya kecap anu teu merenah, lakun lampah anu teu rapi, atanapi sikep anu nyigeng batur. Henteu aya gading anu teu aya retakna, henteu aya manusa anu teu aya kalepatana. Pungkasna wilujeng sumping deui ka imah masing-masing kalayan nyandak kabungahan sareng silaturahmi anu langkung raket. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.